Astagfirullahaladzim. Duh, aput ngagetin. Lah, kunaon si Asep ngalamun bet kesampet sia di sawah dia. Maksudnya? Eta sia ngomong jadi gitu. Itu gimana? Ada yang aneh? Aneh-aneh pisan. Aneh nage make pisan sete. Anehnya kenapa? Aneh sia ngadang naon sih? Eta bahasa jadi gitu jadi so Indo aing mah. Lah, kenapa? Syirik. Lain sirik aing masa aneh we. Kenapa? Tak suka. Ih, najis. Naon sih teh aput? Tah gitu sete Asep. Asa teu pantes sama make bahasa Indonesia. Syirik nih. Boro teuing mah sia we lah. Gitu dah yang syirik mah. Boro mah sia we lah. Put. Mau kemana? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya aku mau kemana? Ih, Sini, aku kasih tahu ya. Aku mau ke warung ya. Aku kasih tahu sekali lagi, aku mau ke warung ya. cih. Ketepaan virus kamu nanya sih mah. Atuh sia deui kepo. Sautik mah kaci meureun, ek meuli naon ka warung. Malah mau bejaan ke bisi ngilu deh. Sama kitu kabaturan teh. Bodoh lah. Dasar buah leunca. Ya lemur tiiseun pisan aing mah komo bikang mah. Kanangan kitu meureun nya ku kolotna. Jika si Asep itu kenal ngomong serangan. Woi Asep, Astagfirullah. itu kenal nih dia ngomong serangan. Cager tuh, Naon maksud sih datang-datang ngomong gitu? itu si dia ngomong serangan kos ngedan. Sembarangan sih ngomong teh di cangkemus ku aing. Terus dia kenal ngomong serangan. Keur ngahayal aing mah. Ngayal naon emang? Hayal menang bikang. Dah sih mau menang bikang teu keur hage. Banget pas tunggu cowok ge. Sewanian ngaledek aing. Teu Asep tama cuman heureuy campura. Huruy wes ya, tapi bae ngarede. Tong baperan jadi lalaki mah. Siap ya makan. Atuh. Masih abut teu? Teuing tadi mah ka ditu dah tuh ngomong namanya ka warung cenah. Warung mana? Apa itu dia mah lempangna. Kayak itunya terakhirnya si Apun. Pokoknya itulah ini. Kade tah sarangan bisi kucing. Tas sia naon aing lauk asin meureun. Nah, di dia nongkrong mah ye. Tiis dia geunaheun komo bari ngopi mah bari nyejempuran duit mah. Mantap sih da. Mana si Apun? Di warung eueuh. Kong jeup ge eueuh. Oh, eueuh. Saya mah biasana sok di kandang sapi. Di saung maksudna. Jangan coba ah. Tuh, nya bener budak teh di dieu. Pun, paling di tangan siapa? Rek naon sia di neangan aing? Gabut aing ulin sarangan. Atuh ulin we jeung ucing ari gabut sorangan mah. Rek naon sia di neangan aing? Atuh piraku aing ulin jeung ucing pun. Atuh ulin jeung ayam ari sia mung jeung ucing mah. Ayam sakit tuh. Hayam PRT samper tuh. Ah, sia setara balik pun. Rayu ah. Kamu na Cek sia berek ulin sia Kalau tuh arek ngarenghap pas kedeng. Ke di ditu lah ngarenghapna. Tega sia mah. Ari arek ngilu we tuturkeun ari moal mah geus ngan jadog di dieu. Heeh tuh hayu. Aing karasel kieu. Ulin sasoranganan we jeung sorangan. Aing mah dah. Mending ngeumpangan lah. Sugan we mangi emas, sugan 100 gram mah. Pelan, Pak. Pada kemana sih? Pak RT mah sok kepo ka urang teh.
Lain gitu. Kan mana nyaho meureun Bapak teh RT. Mana nyaho teh tugas RT naon? Henteu Pak, emang naon tugas RT? Selain ngedatain warga, RT juga harus tahu kegiatan warga setiap harinya apa. Oh gitunya Pak. Tapi orang hayang nyaho, ari Pak RT tugas di kampung mana? Artinya di kampung iya, setiap aku di kampung Upin Ipin mah tuh. RT Baraha. Oh berarti. Naon ya? Sarua orang dia. Dasar anak gangsor. Mending HS di dia lah. Mak mau ganggu merenya. Di dia. Genah. Aduh. Put. Nah, teh. Pilih si Asep. Mana teh? Tuh kes di saung kres. Oh, geuning. Nah, orang boga ide. Ide naon Put? Kumaha urang jailan si Asep mungkin keur HS. Jailan kumaha Put? Ayo mun lah. Kumaha lamun sia sumputkeun senalna. Ayo nalian cokorna. Kayak lamun geus beres, urang gerewahkeun. Ayo atuh. Rame bangunna. Lain rame deui ieu mah atuh. Put, urang nyumputkeun salat. Urang dengan watalin. Heeh. Kurang geus sumputkeun salat, mana menang can talina? Enggak sih, emang. Geus atuh talian. Woi, seorang jadah. Aduh, ya ini kalian tuh. Woi, seorang. Seorang kabur. Habis benang, Bos. Bisa. Benang. Wah, ampunan deh. Ampun. Benolin mana Put? Sian ngakeun anjing. Sian kagak aing na, makin ngakeun aing sia. Hah? Aing benang sabut goblok. Kan. Duh, sembarangan sih ngomong tadi cangke mas ku aing. Siang serangan. Kernaon. Jan. Goblok sih seuri. Matang aing Tama ka ngomong nya kalau kita. Semua. Kan. Aku masih awe, ayo ah. Setong mah maju. Ka ngilu. Jan. Selain ngetatain warga, RT itu harus tahu kegiatan warganya setiap harinya. Setiap harinya apa? Assalamualaikum guys. Naon itu? Tinggali guys. Nuki naon guys di tempat kalian? Di dia mah kaki naganya. Di dia mah. Cokor naga. Kemarin gitu lah pokoknya. Ini bahan kali coba. Ini umat. Mod. Bagus. Hatur nuhun pisan Bang Mope. Nuhun ya, Sa gede-gede nang.